Bener ku aya pituduhna, kasusah jeung kasenang ulah diumbar, lintang diri anu apal. Rumasakeun ieu diri keur diajar, wajar panggih jeung suka duka, sabab keur hirup di alam anu robah, pinuh ku warna-warni kahirupan. Keun geus waktuna mah ku ayeuna ku isuk pageto hirup urang yakin diangkat harkat darajatna, bakal robah ku tuluy berjuang, kade ulah cicing dina kahayang jeung kaembung. Tugasna laksanakeun anu janten pituduhna, urang pasrah sumrah kanu rahmat pitulungna, ku sabar, syukur, ikhlas jeung tobat, yakin bakalna sukacita, sukabunga. Amin ya robbal alamin.